Bodas-bodas deh atuh rek lapor teh. Sok, tong ngobrol apa silakan lanjut. Ngomong ayeuna, Ayeuna Rebo Malila. situasi di kampung dihuni aman tertib tur bersih Pak. Iya. Ada satu lagi Pak, Apa? boleh mendekat? Boleh. Silakan. Laporan ini penting sekali Pak. Di warga kita ada yang pulang dari Taiwan. Kan ini kan lagi masalahnya COVID Pak. Ya. Jadi kan kita harus memeriksa dia Pak. Takutnya positif. Nanti mah Randa. Kira aku. Wih, yo body nugget Bullish. Hebat atuh. Mana orang cek wae Pak? Ayo siap lamun kitu carana urang samperin. Iya. Arana teh Saha? rok nanya. Rok kaya. Rok mini. Weh, rok mini, rok kaya mending nafsu. Kumaha cek wae? Ayo siap. Dipayunnya. Gerak. Tong wak. Naon teh? Kira aku pejabat sebagai RT, kudu nyeker makan itu. Terus Sapatuan heula. buset, aing ngapa ke RT teh. Guru, tong ngabantah. Coba pakai sepatu. Salah. Salah. Punten Pak, tuh. Iya suku apa? Naon sih? Lain, parah. Berarti suku ini alabatan mobil gandengan. Dah. Siap. OTW. Kemana tak? Apaan? Erek kunjungan ayam Makasaran. Masyarakat anu karak balik di Taiwan. Ya, dengarkan, Kang. Pamelikeun heulan gas. Ka warung tadi dinya. Ya, kira kosi-kosi ge pejabat. Di kita beli gas. Pokona pamelikeun gas. Aduh, i pamajikannya. Pamelikeun bawang, cengek, minyak sayur, mie. Buru-buru itu budak aya ngedahar. Coba eta segala nu kos gitu. Duitnya sih kan dia. Ya timpa apa duitnya? Kapan kamari dibere 77.700.000 kira aku geus bea. Astagfirullahaladzim. 77 juta di mana? Dihakan ucing berenang. Mi sukses sadus, sosin sabeungkeut, teh sakerese. Beak, bukan mah ya. Ya, Mana mah dasar pemborosan. kasih tuh jeung ajudan Bapak. Ayo. Ini pemajikan teh mun maledek bisa cara pejabat ikut kieu. Kada bawa minyak jeung bawang. Ah. Dasar pemajikan kurang hidang hargaan pisan ka salaki. Ayo salaki menjadi pejabat. Kita beli gas, beli cengek, beli bawang. Itu boleh hargaan aing ku masyarakat ieu. Boleh ke mana? Ka warung kita ku sia. Oh, ke warung. Heeh. Tangko rokok jeung kopi, Pak. Geus rokok dewa itu aya pamirunan tuh ngepul wae ka jeung sia. Di mana pamirunan wae atoh nu pedudungan kitu teh. Ge, den atoh lain. Kan teh. Urang geus sarua ieu batin mah ieu buset tersiksa. Kunaon sih? Nya teh dibere rokok. Aya ayung ke urang menta. Aya, Aya. belikeun ieu. Heeh. Kilu. Ayo. Oh, bareng. siap. Bararingung ieu teh anak baik di Taiwan teu meunang duit. Ku salakina teh PKI mah diserenkeun, emang teu bingung, ya jadi jelema teu boga teh bingung. Para uyang mah teu boga beas, pan mana kabanjiran. Neng, mah nginum neng, baben jahe. Mani bararingung emang nyeri neureut ya teh neng, kula laki ditinggalkeun, kawin deui meureun lalaki maneh mah. Kumaha si maneh teh? Gede mah neng mah tong dipikiran mentak kitu ge si Udin geus teh hayangeun deui meureun jeung neng. Ai kitu ona, ulah ngalamun atuh nya. Man ulang ngalamun mah. Mama dipikiran teuing cuma masalah kitu doang oke. Atuh sabodoan kitu ona. Neangan deui we lah. Neangan deui loba lalaki mah atuh nu kasep oge. Kitu ona. Nyentos mah bade kaletet deui Ya, sip. Aing geus lila budak balikna di luar negeri. Anyaran keneh da. Oh, anyar kudu nama 24 jam teh kudu aya laporan atuh ka RT. Buku ge ye hasip ge bingung. Masih. Mantakan tadi kan hasip kan nyaho. Langsung laporan kan. Enak mantakan langsung itu buru-buru. Juga si lila ayeuna mah geus basi. Pokoknya busing kena pandeuri datangna. Kedeng Naon? apaan rek ngamporokan anu balik di Taiwan. Bisi mamawa Covid.
Ya bener kenal aja, cekal ya, cekal. Budaya teh. Masih ya pakai masker. Aduh, bener tuh pakai masker ke. Oh iya coba ngalikin ya. Mana? Nganan. Ayo tuh, kadele jalan. Masih ya. Kehandapkeun. Iya. Tah kitu. Geus siap. Ayo. OTW. Oke. Oke. Ya pokoknya mah halus teh. Gelis. Body nage. Ya, Alah. untung bebejaka euy sia nya. Tolong ngomongnya mana balik di Taiwan. Oh nya moal ieu mah nya anu penting mah nya aya meureun. Aya. Nah, gitu maksudnya teh. Ayo. Oke. Nah, iya teh. Imahna teh ieu. Mana sih? Iya imahna. Iya. Heeh. Ayo udah rasa mah aya di mana? Araya. Araya da. Turun urang. Nya turun atuh praktek mencere wae. Atuh. Tingana. Lain di cekalan atuh. Si bener. Nyake sih ieu. Sepedana. Sepeda internasional aku mah. Kasih simpan atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya. Dageun aja. Alhamdulillah. Yo. Punten, Mak. Ya heula atuh salaman heula. Di dagang teh nah. Ayo. Ya. Cenah anak teh kerak balik di Taiwan. Nya, naon sih? Lain deh, Mak. Kan di airna baik di luar negeri kan enak ke usum si ieu tah doh. Si Covid. Si kopi. Ya. Covid. Aya kopi hidang mah. Buset, abang mimi. Hese-nya. Si Covid, Mak, si Covid. Sudah teh kopi hidang. Ampun dengenan. Ya, jadi kieu. Jadi kan anak mah teh, bener kembali ka dieu teh kudu aya surat heula yeuh di kesehatan teh. Sing kebeunang si corona teh ya. Sing corona. Ya surat kesehatan bahwa positif henteuna gitu. Tah, ayeuna abdi ka dieu teh bade meriksa heula. Neng, ka dieu Neng. Nya kedat mak. Yeung. Aya naon? Gelis. Tah aya naon? Ya salam. Ini herang geningan. Sit. Tuh. Bertemu dan teu kieu. Kumaha? Bertemu mah ayeuna mah bener meni bodak. Bener kan tulis kan? Heuh nya. Objek gahaya. Hayang. Henteu ah. Ya ulah bebeja ka itu sia nya. Moal, yang penting nya aya meureun. Aya. Ya, Nek. Kieu nya. Pan neng teh balik di luar negeri. Pan neng teh zaman Covid. Mawahan teh surat-surat di ditu Aya di pak. bandara. Aya. Nyan pas aya kedat aya teh dicandak heula. Kanak. Astagfirullahaladzim sih. Kita tinggal di rumah ya Allah. Aduh, gua aing jadi korban malulu. Ampun, tinganan. Sok neng canda ka dia. Ya, au cetengna. Halus, gagal. Tah ieu Pak RT surat di Jakarta. Oh iya. Pak, sama teh nyarana mah mana rek mangkat ya. Mama kemana? Jero, ah. Ulah. Oh laras neng. Bener iya. Mohon suratna. Ya sih kumaha ieu diinterogasi ulah. Kalau menurut Hansip, Ya. lebih baik diinterogasi dulu. Takutnya, bukan papa takutnya. Sok mangga ku RT intro tarasi. Iya, ini bagian Pak RT. Ya neng. Di ditu neng disolatif teh neng. Di Jakarta. Kumaha disolatif? Disolatif 3 batur. Ada solatif meureun. Naon sih? Isolasi. Nya atuh Pak. Kan ieu geus aya suratna. Coba ningali urutna tapakna. Tadi nu pananganana ningali. Sit. Oh, iya urut disolatif sit. Mana? Eta ampun teh. Atuh. Sia nya. Yang penting mah aya we. Aya. Oke. Ya neng. Lamun neng diisolasi daek teh ku Pak RT. Kumaha Pak? Isolasi. Lakban we sakalian atuh. Diperiksa nage ku Pak RT rek tuh. Bersing ke aya seutik-seutikna aya si Topin. Periksa naonna? Ya kesehatan anak. Diperiksa kesehatan anak. Engke gampang ya ngomong-ngomong hari neng geus sanjing salaki. Geusan pukul diserenkeun. Diserenkeun karunya teuing. Geus Pak RT langsung kayaknya ka dieu deui. Rek isolasi. Ulah teh. Mariksa. Oh, tadi catat tadi. Nama. Kaya. Hah? Kaya. Hah?
Kaya. Kaya sedengan teh. Kaya. Umur 20. gua udah kenenya. Mah teh janda teh masih. Wow. 20. Masih jepret. 20. Berarti statusnya ya nak? Janda. Janda. Ya. Aduh, janda teh. Tinggalan ah. Nyantos nanya, itu nya bade pamit ya Pak RT nya. Nanya, hampura ya nya, kayak gampang kurang hampur deui. Kayak udah di. Aduh. Itu Iya, Pak berada lila itu. Ayo, Mangga. Nyayu Kak. Heula nya. Neng, ada. Allah. Tinggalan. Tuh Pak RT. Ampun. Hampura Neng. Ya. Gos buset tinggalan ah. Ayo. Ini orang langsung ke desa. Ka desa. Ayo. Tapi teh. Oh nyaho udah laporan ayo nak. Ayo. Buset. Salah. Pohon. Ragu maneh. Oh, ribet ya ah. Tuntun. Kelai payung. Ayo. Ah, ayo berkata deh. Coba we diberi kopi ah. Mana oyak kieu bapak majikan teh makatan teh aing pangnyangukeun atuh kuat abong boga duit sakitu ge kuat geus ka mana-mana belanja ka ditu ka dieu biar teu boga mah geuningan ka aing keneh Teh. Kenal deh. saya teh katingali tuh aing keur sibuk ah Mami salah ya teh. pugu cucu aing nanyakeun ka sia teh sia ningali masalah teu Gitu nyaho. uang dibere 500.000 eta isuk-isuk geus ka mana cenah aing kuat di pangnyangu-nyangukeun pisan Udah rencang-cang. aing naon sia ka dieu Ayo kopi tuh. warung loba Tuh. Teh. naon sih teh Tadi ambruk ya tanpa mana teh aku buset mantan aing loba banget soalnya kayak itu. Kamu dibalik. Dari luar. wah ginaon keun eta mah pamajikan batur rese teh Nah, ayo nama geus. Tulisan. oh bener eta teh kado gitu Kulis. Hidup poe. Wih. Wih. Kopi lah. deh kalem aing asal diberi informasi we eta si neng aing geus kangen banget geus beratang Oh, itu. ngopi sih ya ayo ngopi ngopi Kayaknya bener ya. heeh aing asal di bejaan we eta informasi si neng kaya nya Siap lah. Bisa ngopi we. kamu sok salah dua itu dah Kak. sama Mikala Oh, nah salah ya uang tiket mah we. kalem udah Sama. aing meresan deui ya deh jus ya Wah. Panas banget gedungnya. nah ada yang ngebeja mah mantan aing balik sih pasti iki menor wae atuh pasti luar negeri mah tahu ya Tadi dipikir-pikir. Oh, kayak si Randa teh. Ulinan wae sugan ah. Ulinan we lah keserangan ieu ah. Ah, pungpung pamajikan keur mepende budak ya. Rek nganjang ah kan ngora. Dan ngora mah beda jeung nu kolot, nu ngora mah rengosna ge. Dugan we aya. Nu ngora teh apal beureunan rengos di ampekanana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya, sih. Salam. AA. Mantan Kalau ada ah. mantan bikin kulis wae. Geus kami neng. Hayang kamu geus kan tadi. Biasa ya. Kalau tak baik. Assalamualaikum ya, punten. Mak. Cager? Alhamdulillah. Saha teh si ieu? Manya atau wabu. Henteu, saha Baheula kan arep dijodohkeun ka si Eneng di calon minantu nu gagal teh ya. Oh, katot teh nu kasep. Buset, eta geuning apal kasep nama. Yang ulin.
Ence, gerek ulin mah rek ngobrol. Heeh. Mangga. Mama rek kaluan heula rek ka warungnya. Ke warung. Heeh. Teh itu di pengkolan belah itu sugen teh marek mau ka dinya. Moal ka rek ka warung. Jalan. Terus rame. Sampai 3 hari ah. 2 hari. Lagi di pasien tuh kita teh kusinya pasien terang. Si Unyil. Langsung di gigi wae geuning, gigi gulis wae. Bisa wae sih anak. Amat ini ente pokok-pokok waktu pertama kita jumpa jadi meni masih melekat di dalam hati ate bogo kene sabenerna mah. Nggak ada penting. Jadi masih itu tuh. Mau jelema bisa beuleun teh Si Udi. aturan kan benang kuaan neng teh sabab eta mah jelema beunghar cuma ama pengusaha tutut deut tapi dagang tutut bentak neng bentaan ge. Geus sanena. Pesan diserenkeun ka kolot. Tuh, ayeuna mah hanjakanya kawin jeung si eta. Aku masih ada pas nasi neng gitu meureun. Geus jeung AA orang melanjutkan cinta yang dulu pernah tertinggal. Lelaki mah gombal wae di sana. Udah ate masih cinta sebenarnya aja nih itu bisa ngelupakan saat pertama kita berjumpa neng masih terngiang-ngiang sebenarnya mah neng waktu di Taiwan teh tuh ate kepikiran wae. Bullshit. Aya euy jero nya. Assalamualaikum. Aisyah nih, Hansip ah. apaan sih? Nya hansip. Oh nasib ke dieu coba ke. Beb. Assalamualaikum. Tong di bijanya ai di dinya. Mereka mana? Tong di bijanya kok nama. Ayo di mana tuh teh? Ini sudah aman. Beb. Aduh, gila euy. Lu apanya? Jawab aja lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calik ah, calik. Baliknya. Hansip nyaman. Aduh, neng sorangan wae. Nya ieu serangan wae. Si Man menuju ka warung. Yuk ke warung. Nya. Aduh, kesempetan. Euy, kiki. Bener neng sorangan wae. Nya salah. Ah, kira aku. Ah. Bener sorangan wae. Bener. Itu salah ini. Tuh jauh wae atuh. Ya si Aan nggak deket wae atuh. Emang mesti lah Naonna sih. menjanda itu sila. Atuh apaan keur tilu poe diserenkeun oge. Ya, yang daftar atunya. Daftar emang rek asup sakola. Main punya oh. Naon kieu? Ini jadi salaki maksudnya teh. Teh heula ah rek mikir-mikir heula. Buset, mikir-mikir. Kurang naon coba lagi. Tuh. Atuh kurang kasep, kurang ah. Oh, saya kurang kasih pengen sepuguki kayak anak. Assalamualaikum. Lah, wow sorana ieu. Assalamualaikum. Pak RT. Hah? Pak RT. Pak Buset, neng Pak RT. Nya. Assalamualaikum. Aduh, ini nyebut ke mana yuk? Nyebut ke mana yuk? Nyebut ke tukangnya. Sok. Udah kagak ada di RT. Nah, nyebut ke mana? Aduh, bola asup ya. Barau. Iya ya. Ini aja sih na yuk. Oh, kurang sieun ka mana sih? Oh, sini aja. Oh, eta kurang sieun 4. Iya buku aing RT udah lu. Waalaikumsalam. Pak RT. Ayo non Pak RT. Ah, bade amak we neng silaturahmi. Sok kalebet. Aya sah neng? Saya sasaha menuju ka warung. Oh, nuju ka warung. Kenging kalebet. Mohon. Neng, kumaha damang? Alhamdulillah damak Pak RT. Syukur we damang. Kumaha di Taiwan teh usum naon enak geus maju ngarambet. Data aya nu ngarambe atuh di Taiwan mah aya oge pabrik. Oh, Iya. manawi teh aya sawah di ditunya. Tah aya. Iya, neng. Kumaha lamun urang bobogohan yuk. Bobogohan perang sana budak ngora meureunnan. Ya kemarin geus kolot ge. Angke pamajikanna ngambek ya. Moal
ari teh nyamun mah. Nyamun nya ngambek. Nah tuh, kayak bisa didak-dak empung ah. Moal, yuk orang jalan-jalan ke mana wae ke mall ke ngabaso. Kamana si RT ngomong banyak karet. Itu non mariksa naon cenah. Hujan wae mana keun teu garing-garing ya Allah. Buruan bisa pugih melihara rese. Neng, nempat si RT tak? Tadi mah lewat. Lewat ke mana? Lewat mah pali ditu. Hidang eta arek mariksa anu balik di Taiwan cenah. Hah? Hah. Hansip ge awanya. Ayo ka dieu. Ieu mah kudu didag-dag. Ya tadi mah mangkat cek mah teh kita meuli gas tuh cengek. Kita meuli gas. Wah, si Subuh Aa nyarios gitu. mah. Cenah ka RT. Yo, nempo RT henteu sia. Buset deh. Dekat mana? Nempo RT henteu jeung Hansip kita. Oh, Lalaki Si mah udah Aa. ge. Si Aa. tadi Di mana? mana? Di mana? Di itu tuh. Di mana? Tadi duanya sih dah. Di mana? Mana bejakeun sia? Anu balik kita Taiwan teh mah. Anu balik di Taiwan. Di mana itu di mana? Ayo di mana? Ayo, Ayo di mana? pokoknya antar ayo. Kurang Lamanya. dak. Ayo. Pokoknya Ayo. Rame dua ya, tiga perang ya. Nyapurkan ah. Rame tiga ya. Indah, indaheun di dieu mah geunang hate. Pemikiran lalaki goblok teh. Ibu RT naon di telepon? Halo, Assalamualaikum. Enak Bu RT. Ah, bisa aneh Bu RT, lalaki eta mah. Geus urang mah pasrah. Kumaha Bu RT we eta mah rek bunyang-bunyang rek kumaha geus bodo Bu RT we lah. Geus pusing urang mah Bu RT nguruskeunna. Geus moal mikiran lalaki nu kararitu ah, sabodo teuing. Heuh, yang satunya Bu RT keur liburan heula ya. Assalamualaikum. buru-buru ayeuna cenah RT teh arek mariksa. Ayo. Suami aku juga. Pak gimana sih? Ya tong sieun kan bobogohan jeung Pak RT mah cinta lagi geus teknologi canggih. Hayang naon wae ge moal teu dicumponan. Hayang imah di imahan, hayang mobil di mobilan. Ah, modus lalaki mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana sih? Assalamualaikum. 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 Astagfirullahaladzim, ini pemajikan aing nyusul ka dieu. Itu pemajikan nyusul ka Neng. Aya liang kok Neng nggon kabur Neng. Liang. Neng, ini pemajikan Neng. Buset deui aing ka mana? Lupa ieu nyumput jeung imah batu teu nyaho. Aduh. Ini sudah aja. Buset. Betik liang tah. Memang dia. Bisa deh. Geding sia sih. RT. Sia kurang sih nyuput ka dieu. Oh, nya bobo ke dieu ieu mah pemeriksaan. Apa RT kurang sih ke dieu? Sia sarua si pemajikan itu pemajikan kayak Harus singgah duduk di dieu. dia ka dieu datang. Oh, di sana. Sembarangan dieu. Mana wae. Ayo Pak RT mah. Gimana? Gimana? Di dapur. Dapur. Suami aku ada enggak? Di dapur. Duh, aing mah bisa disariui mah aing mah. Mana nya? Mana sih? Mariksa di mana ya? Iya, yo. Mariksa. Paling coba masyarakat mah. Mana mas? Ampun mama, nyerahkeun dia ulah kieu. Nyerahkeun kieu. Nyerahkeun dia mah. Nyerahkeun dia. Ngomong we arek mariksa naon? Nah, si rame-rame.